Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Bayu Syarudin. Kali ini saya akan membawakan syairan yaitu nazam ketika kita di alam mahsyar. Semoga kita bisa merenung. Masya Allah mata kelan di akhirat kabeh gelar tina kuburan mencar karumpul di alam mahsyar ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna poe harita panon poe tujuh rata jauh tujuanana kira sapal antarana narojo kabehanana kajal magoreng amalna awak urang dirangsadan tomboga papakaian ngan hayang ider-ideran neangan anu nulungan sahanu arek nulungan mun lain amal sorangan kabeh pada ngajauhan dabongan salah sorangan ya Allah gening tanyana kutan kieu karasana jalma nu loba dosana sangsara salalamina to aya iu pikeun urang tempat nyuung kawas nangun kur pakeu nguping neraka ngaburu kafir munafik ngaromong bener nabi ento bohong ayeuna nyata katembong ngan urang badegong baheula mato percaya sugan tengen ukur beja ayeuna henteu sulaya sagala siksaan aya jeung kabeh marawa buku nulis kabeh tingkah laku serta kabeh pada ngaku kaeta eusining buku si kafir kacidaeran tuluy ngucap ka pangeran
nyasa iya gamparan nulis iya lembaran dosa di kabe aya nusa nu awon aya ayeuna sadaya-daya sim di tembi sadaya gening kieu karasana jalma to aya amalna susah di alam dunyana komo deui akhiratna ari jalma anu iman agamana kabe Islam salirana tecayaan entok kaserang siksaan kudu daeknya ibadah ka Allah nu maha murah pibekeleun di kiamat bisi panggih jeung tongeuna mana kudu eling pisan getol taat ka pangeran supaya jadi lantaran diterima iman Islam nyakitu urang sing eling ka ibadah kudu eling getol taat sareng yakin ka Allah Rabbul Alamin ya Allah nu maha mulia ka abdi anjeun sadaya ibadah sekuat daya sareng nyandakeun pangraksa Gusti Allah Maha Suci abdi seja pasrah diri mugi anjeun kersa nampi amal yang ibadah abdi saparantos abdi terang bade soson-sosonyaan ka ibadah ditekanan ambe maut menang Rahman